Teh si Cuneng pikiran anak teh ceng si Iki ceng si Iki bila kenaon si cingkin alamun emang aya naon kieu diobrolin bila anu diobrolkeun ka kabila abi teh naon obrolanana menikot rewas cegep dada abi aya naon ieu menikot rewas aya anu diobrolkeun ece bila abi teh bogoh kabila bila bogoh teu ka abi henteu naon sih gaje da abi memboga geus boga kabogoh anu beunghar boga mobil boga motor seueur boga duit ari amak kitu henteu teu abi membogana boga imah hungkul kocak bah jung abalik teu butuh ieu tegas bilang nolak abi tadi teh si ama kadio si ama teh kremak abi tuh diterima tuh da soalna ada teh sebagai kabogo anu kaya gimana gede boga mobil boga motor loba oh atuh jeung ari omongan si Iki kumaha ye ulah ngomongkeun si Iki we ludet di imahna gen dikunci bisi kabur duka atuh karena teh tahun baru bisi keluar kota ke Jakarta eta oge kumaha teu ngajakan abi geuningan sugan aya di imahna sok sia tapi bila bisa dikunci nya duka bisi embung aya batur meureunnan sok bisi moal ulinnya giweuh maneh mah bestri jarejan atuh ngarebar wae sabar atuh bestri karek oge dudeng tadi acan ge enggus kita tadi kita karek jarejan mah atuh ngabareukeun naon sih ake pokona mah wajib bejaan eta mah kopi nageun eta mah murah sabaraha murah nya sabaraha murah kamari oge kos mah 10.000 ieu mah 1.500 kopi mah murah tau sih kamari oge power epcot mahal teuing rencana arurang eme ka mana ye amang arurang mah urang ka abo ayo eta saha si ama duka kunaon cuman til laki-laki juga awewe kita budak tekanya ayo tuh orang ke Jakarta langsung karena besok ayo tuh yuk